matak pentingna generasi sabik. Artinya generasi sabik itu generasi yang mulia, lebih baik daripada kedua orang tua. Naon contohna, bapak kuli macul kuli tanur anak jadi insinyur, bapak tukang tani anak apal imriti apal kailani malah jadi kiai juara MTQ, mengharumkan nama keluarga bangsa negara di mata internasional. Tak ieu pasantren hampunten kedah aya nu neraskeun atuh kumaha bagi tugas. Jalan ka surga teh luas, hiji aya nuku ilmu, aya nuku sahaya nu bagian ngawurukan santri, ayeuna ye nek majelis taklim pangaosan ibu-ibu, nek pangajian kajian bapak-bapak, nek nu ngawurukan santri salafiyah, arek anu ngawurukan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah saha Kang Haji. Ya kumaha ya si bungsu, ada si bungsu mah usaha di dunia ekonomi, hasil dagang teh pake ngabangun madrasah.